Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda pikeun kelas 7. Dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan nyieun poster iklan layanan masyarakat. Hayu urang kawitan. Minggu kamari hidup atos diajar ngeunaan definisi iklan layanan masyarakat. Dina cara midangkeunana iklan layanan masyarakat teh aya 3 cara, nyaeta audio, visual, jeung audio visual. Nah, ari poster teh kalebet nu mana? Leres, poster teh kalebet kana iklan visual, nyaeta iklan anu katenjo. Nyieun poster iklan layanan masyarakat. Nyieun poster iklan layanan masyarakat teh mangrupa gabungan kamampu ngagunakeun basa jeung seni. Basa anu digunakeun kudu narik ati anu maca, kitu deui jeung ilustrasi atawa gambarna kudu matak ngahudang ka panasaran anu nenjo. Langkah-langkah nyieun poster. Aya sawatara langkah anu bisa dipigawe upama urang rek nyieun poster atawa stiker iklan layanan masyarakat. Nu kahiji, tangtukeun heula jejerna atawa temana. Nu kadua, tangtukeun ungkara pesenna anu hayang ditepikeun ka balarea. Nu katilu, tangtukeun gambar atawa ilustrasina. Yuk urang tinggal contoh-contoh poster iklan layanan masyarakat. Hayu urang tinggal poster nu aya dina layar. Cik, terang teu hideep. Naon ari jejer tina poster ieu teh? Leres, jejerna teh nyaeta ngajaga kabersihan. Tah, ari pesenna teh ngeunaan pikeun runtah kana tempatna. Upami ditinggal tina tata bahasana, kalimah tadi teh kalebet kana kalimah parentah. Kalimah tadi teh parentah ka batur sangkan tiasa mikeun runtah kana tempatna. Ayeuna urang tinggal gambarna atawa ilustrasina. Sok ditinggal di dinya aya gambar budak lalaki nu nuju mikeun runtah di mana wae. Janten gambarna teh luyu sareng pesen nu bade disampekeun ka balarea. Hayu urang tinggal poster nu kadua. Poster nu kadua mah temana teh atawa jejerna ngeunaan ngajaga kasehatan. Kumaha? Tos ngartos ngeunaan nyieun posterna? Gampil nya? Insyaallah hideep tiasanya ngadamel poster ngagunakeun bahasa jeung ilustrasi nyalira nya. Ayeuna kana pancen nya. Pek jieun poster iklan layanan masyarakat anu jejerna tiasa pilih salah sahiji. Nu kahiji, ngajaga kabersihan. Nu kadua, ngamumule bahasa Sunda. Nu katilu, ngajaga kasehatan. Jieun poster dina kertas gambar atawa dina kertas A4 atawa HVS, tuluy fotokeun, tuluy kintun ka tugas GC nya. Tugas ku ibu diantos paling telat dugi dinten Minggu tabuh 12 siang. Alhamdulillah materi dinten ayeuna tos beres. Upami aya nu teu acan ngartos atanapi aya patarosan tiasa WA ka ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.